Halo, selamat siang. Kembali di channel Teh Dewi Sunda. Assalamualaikum, swastiastu, salam sampurasun. Kita kembali lagi di channel Teh Dewi Sunda, Jimening Goleng Gadeng. Kali ini menunya oseng-oseng toge. Saya namanya. Alhamdulillah bersyukur. Gunung Galunggung. Sancan nama urang doa halanya. Suapan pertama heula. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Lamun jinan sorangan pasti mantep bae lah. Enak. Nah, biasa video orang biasanya kan haknya non cerita Sunda masalah pengalaman pribadi. Ayeuna cerita deui. Beri mah biasa ngecapruk teh, tapi kisah nyata. Pengalamanku abdi sorangan. Ayeuna nyeritakan pengalaman keur ngekos di Bali. Biasa pemain dekos lah. Ceritanya kieu aya kisah abinya tahun 2016. Cerita teh boga rencangan terus meninggal gitunya. Anjeunna teh kos di dieu abi kos di sebelah gang nama Gang Sri Rama nya, cuma kan beda blok. Nah hari tadi kan biasanya di pojok suka rumpul babaturannya suka aya nu mararayan ieu teh naon teh remi gitunya, judi main acara teh dom itu dah kumpul biasa sama kos. Nah saharitana teh abi teh diajakan ke babaturan itu orang main dom. Abi mah teu biasa main dom, teu bisa gitu. Heuga diajarkeun. Nah, tapi abi teh diajarkeun main dom. Bisa. Dina teh seserian bae. Nah, geus kitu geus rumpul teh. Eta teh aya teh babaturan abi, tapi abi mah teu begitu kenal gitunya ka anjeunna teh. Cuma kumpul-kumpul di dinya doang. Namina teh Bibah gitunya. Anjeunna teh tumben ngararomo kunaon cenah, Bib maneh kos nu pucet cenah abi keur boga asam lambung cenah. Dinya teh minta dikerok kitu nya keur mararahan teh nya. Aya nu dalahar, anu keur darariuk ngobrol, anu keur main dom. Nah hari teh anjeunna teh anggeus main dom teh da harareneg cenah. Kerok teh minta balik lah anjeunna teh. Nah abi teh hari teh amang pikeun ka sore ka rumpul teh nya. Geus kitu teh nah abi teh kieu di sore balik abi mah batuh akhirna teh bubar marahan di dinya teh. Anu balik anu dalahar sore, tapi kan abi mah sore mikir teh mandi weh. Terus mandi teh mah denger lah kabar bahwa si B itu gering cenah, bawa ke rumah sakit. Nah dibawa ke rumah sakit hari teh anjeunna teh 2 poe kemudian teh dirawat di rumah sakit teh teu aya gitu. Kan laruwas nya. Anu mana teh kan abi teh nanya kamari anu keur 2 poe yang lalu teh cenah main di dieu. Ayeuna teh teu aya. Cenah anjing arek ararangkat ka ditu cenah. Kan anjeunna teh orang Banyuwangi gitu.
cenah rek milu moal cenah malayat karena abi manang ke faktor kaayaan motor kahiji motor kaduana memang jangan begitu wabuhnya katiluna teh gergerit gitu abi juga abi majeng-majengna ingatan no arang kata bara motor 4 motor sigana teh dah poho 4 sigana teh mangkat nanti isu subuh jam 4 cenah gitu. Nah hari teh abi teh babaturan abinya babaturan deket Sari Balisa teu ngiring. Nah penting teh kan cerita kun horor cerita nantinya is gitu nyata kun horor bisa Sari kurang mambung balik rek ngendong heuh atuh teh ngendong cenah ngendong ya hari teh gitu eta sapenting eta teh teu bisa sare nya nyaritakeun we kos kitu dah nya nyaritakeun si almarhum da abi mah terkenalnya nyaritakeun kenangan-kenangan almarhum nya anu kenal mah deket Balisa ayeuna si Sari abi mah da jarang amprok teu begitu wow itu dah tinggal jam geus peuting jam 12 suasana teh meni bi keungeun nya kembali teh urang ngarasup lah sare dengan cuaca kos kieu nya angin ngeliwir gitu cek carita ya rasup abi teh ngendong da di si Sari gitu teh Sari lampuna lah di Pareman tumben abi perasaan teh enak itunya sieun atuh teh cenah ieu teh di Pareman mah bisa sare caang mah tapi kan abi teh bisa sare teh kan sare sare mah teh kan abi mun sare di Pareman mana ge sarua teh bisa sare pikeun ka jam 3 subuh malah lotot teh naringalikeun HP YouTube lah gitu teh si Sari mah ni teh tundu abi sare seug sare jam kitu mah ya abi mah bisa sare kudu ngusah teh ningali jam teh jam 4 nya jam kitu nya bisa sare euy kunaon si Sari mah Sarina teh ngorok itu teh bisa sare keur mah gandeng Sarinya kerek Sarina teh yang suasananya beda abi teh nyata yang lucu-lucu si Sari mah tibra sare teh nyegrek abi mah ngalikeun Sari tibra budak teh geus kitu teh ngarayap tanya saeutik setengah jam sigana mah ti jam 4 tapi setengah 5 karena ngarayap teh nan kaking kutunduh hari teh hudang teh karena ngerasa kaki abi teh kan abi teh sare teh di sisinya Sari tengah baturan abi teh abi di sisi rasa teh aya nu nyekel suku abi caps gitu tis banget okas nu nyekel es jelema teh abi teh sung keadaan sare oge ngagentak hudang ruas sung gurejat lah ih sanu nyekel suku abi centang nitis kitu leungeunna ngali Sari tibra abi langsung bentrang weh tah meme Sari teh harita teh tah si Sari ngomong wae Pareman teh Pareman ku abi teh di Pareman makan abi bisa sare setengah jam nah pas kejadian anu megang suku abi teh abi loncat di ruasna beun ditengah aku urupkeun ku abi jalan
hari teh ngali teh 4:30 itu bisa sare deui 4:30 teh yang buru-buru hayang buru-buru isuk nyelila isuk teh gitu asa abis teh ngalikeun HP ngali YouTube lah udangkeun si Sari euy kamu tidurnya banget kok teh nggak tidur cina cik mana teh kebetulan main nama kan orang Sunda main nama orang Jawa Tengah Semarang jadi udah teh ngomong pakai bahasa Indonesia kadang bahasa Indonesia kadang bahasa Jawa gitu campur lah kita gini tapi kok nggak tidur kalau bisa tidur aku Sari tadi tidur setengah jam tiba-tiba ada yang bangun kirain kamu terus udah tahu kakiku ada yang megang dingin sekali teh jangan nakutin nggak tadi tidur ceritanya berang akhirnya teh habis itu nyanyi HP tapi kan ke jam genep di situ teh jam genep teh cari sebentar kebalik tebetah sugan di kamar sorangan mah cara Teki Sari teh nyata tuh balik apa teh repet jam genep dehnya Teki Sari teh kita tutup deui pantona nya tutup da sini aya ayam asup atau kucing naon gitunya da melang bita udang teh kan aya jelema da di horeng teh jelema teh jam 5 teh anu rek jeung ka Banyuwangi teh geus marangkat jam 5 gitu. Abis jam genep teh balik ke Lempang. Jelema yang teh sepi. Biasana mah kan aya luhar. Aya lah sarubut jeung sararudang ada ayam nyapu. Karena hari tama jelema marangkat ka Banyuwangi melayat jadi sepi banget. Jam hiji gatan. Buka hari teh baraha motor ngarangkat geus kitu teh kosana teh nya main nama Gang Sirama teh blok nomor 1 abdi mah blok nomor 2 terus aya di blok nomor 3 terus blok nomor 4 gitu abdi teh Lempang aya blok 3 blok 2 3 4 mah deket paparende aya blok 1 mah kan rada jauh tingkat di kosana teh jadi ngelewatan imah gitu lewatan aya 2 imah lah halang 2 imah jeung blok abi di situ teh abi teh Lempang tang lewatan imah orang Bali gitunya di situ teh abi asup aja jero tibra sare di kamar sorangan mah tibra udah saking kutunduhna keren tapi jam 10 barang teh rarecet rame naon cek urang teh nya rame buka pantau weh si ibu hari teh maaf udang digorowokan ngomong bahasa Bali nya tentu ini sih lebih nanya beh ada apa ayo bundir sih nabi oh di mana bu tadi imah bule anu dekat kos Sari terus gue jam berapa sih kan nama bundir nama subuh tapi kan nyawana jam 6 abis inget subuh mah abis eta dah pugut bisa sarinya sari di masa sari teh jam genep pas abi balik gitu hari tatenya mobil terus saya polisi sari ada tapi kasus ada di situ itu nyebar lah cara ayah pribadi keluarga agak dipisum rel dah bundir gitu
oh berita-berita dah terus dibuatin acara abi gila puting apa di sieun teh ngandung deh di Sisari kuat ngabelaan salakin teh sare di imah kolotna supaya abi bisa ngendong hari perang sieun ngandung deui nya teh padahal mah imah Sisari mah menit bapak rendeng pisan deket tapi abi di kamar sorangan sieun padahal mah kalangan jauh gitu teh biasalah seperti biasa beberapa bulan kemudiannya itu diinget-inget abis poho seperti biasa dia bikin di imah sorangan nah gitu teh sing horeng teh loba cerita dan cerita batu mah sieuna teh ku cieun jeung kenangan almarhum Ibah ya abis mah sieuna ku eta sarua batu geus ya sing horeng teh loba mistis sok aya cerik aya mandi tanya ka ibu nu orang dina bu eta imah teh aya jelmaan kosong kene kosong yang semenjak aya nu bundur teh kosong jadi raruas ya itu teh anu di kos dinya teh kararompak bu bejakeun kan bogana kita dihurungkeun lampuna gitu ibu teh dibejakeun ayana semenjak lampuna dihurungkeun dia nu aneh-aneh beberapa bulan kemudian teh baturan Nabi datang di Belanda Mbak Maria Mbak Maria suaminya orang Belanda juga anak mana teh liburan ka dieu cuma 3 bulan da abi mah tadina kitu wae sih kanjena teh cuma mainna teh kos deket Sisari karena lila-lila ngobrol-ngobrol jadi wae akrab lah gimana teh care gitu baik bager manehna teh orang Sumba tapi manehna boga imah di Bali salahnya orang Belanda pulang pergi lah setahun sekali juga akhirnya terasa banyak 3 bulan nangis gitu teh rek merayakeun mahina perpisahan pulang ke Belanda cinta Mbak Maria kapan pulang Selasa orang ngerayakeun Mbak Maria pulang yang gitu nya heuh atuh cenah nah akhirnya teh di malam Jumat malam Sabtu teh godong urang teh nya jeung Mbak Maria jeung anakna Sari jeung Mbak Irma resep dah pokoknya mah makan begadang gitu nya ngobrol-ngobrol lah sepi lah Mbak Maria dinya cenah Belanda cenah irampok deui ke 5 tahun deui ka dieu cenah gitu nah gitu teh pas jatuhna poe Minggu malam Minggu orang teh ulin ka Sari kemarin aja kan Mas Arif sepi oh Mbak Maria ada itu cenah jeung babaturanana oh terus saya jangan reueuh sigana malam mingguan masing-masing merenangnya abis mah biasa malam minggu di Sari da akrabna jeung manehna bagus gitu teh abi ngobrol balik dan dilantarkan malah dan sepokok asal eta teh kejadian itu teh sepokok akhirnya abi teh balik ke sorangan ke kamar ke kos guys cerita besok kemudian barang teh kumpul iya orang masak-masak ayo masak-masak cerita teh masak soto sambal nah lengkap lah pokoknya mah dibuhar kabehan dah makan happy terus ditanya
Mbak Maria aya acara tuh ayeuna malam Senin paling malam Selasana aya acara jeung babaturan suamina orang Belanda. Oh nyata berarti malam Senin mah di dia ngaji. Kita sore kemudian sore kan kita tingis bawa HP ngocasan bawa samping Bali teh kain pantai darek begadang gitu bekal itu tadi ngobrol ada hari dah lengkap terus gitu teh itu karasa ngobrol ke barat ke timur cerita lalu lah Surian kakak pokoknya nanti malam Jumat malam Sabtu begadang jam 1 jam 12 karena baraliknya hari tamah malam Senin mah kan malam Minggu mah masing-masing acara nak malam Senin mah cerita teh sampai jam 3 can bubar kene wae malah tambah penting tambah gandeng. Nah eta mah haritanya ih bener-bener abi mah inget ya. Ceritana kosan teh kan tingkat Maria kan kamar teh deket tangga neka luhur urang teh rumpul di tangga di luhur teh ngkos teh Mbak Santi Mbak Dwi jeung Mbak Lisa deket tangga di luhur tapi dah handap Mbak Maria buhat terus Mbak Irma Sari Mbak Omang nangis gitu teh kenal ngobrol ke barat ke timur sore yang gandeng pokoknya mah kok tiba-tiba abis teh suasana nah hening banget langsung bakal nuka torekan ketutup deh suasana nih cerita gitu sih ya soalnya kan tempatnya deket langsung abi ningali teh ke tangga kunaon aya hulu noh dia gitu mainan ningali abi ningali manehnya oh kan masih mau kena gitu tapi ayo mau kena makan Italian tadi ayo mau lonjong doang rendengnya akhir mau cerita doang imah gitu teh jadi papelong mainan melong ngalikeun abi mikir kieu sahan make kitu make bukan nama Italia di mah goncong luhur gitu tapi di luhur Italia di goncong doang tapi ini bodas banget teh ini kunaon hidup kita kieu Pira Mbak Lisa ngisieunan apa kumaha di depan Mbak Santi sholat subuh apa tahajud coba sholat hajat gitu terus ngisieunan mungkin nah pas mikir-mikir kita kan suasana hening banget batur tuh sarua ngararomong tapi teu kadenge omonganna teh nah di jero kalamun kieu teh dibade sadar abi teh ngaguak astagfirullahaladzim beri ngajret teh nya kan batur jadi mariluan ngajret naon teh kenapa gitu nya iya ada orang dan nongol sana tete jangan nakutin akhirnya teh buyar tadi nama abi teh ngadek balik wes gitu dah ngenendong di sari sok tara betan bisa sare pokoknya mah jam berapa 4 atau jam 3 balik wes gitu hari tama loncat ke kamar si Sari
Hari pintu tutup, jeung Mbak Irma teh. Nggak asup. Mbak Maria ge arah asup da jeung anak-anak mah. Kayak cerintana isukan gitu. Terus si Sari teh. Kani ngali naon. Kayak nyeritana gitu. Tapi SMS teh. Mbak Santi atau Mbak Lisa telepon di luhur. Udang teh telepon udah diangkat-angkat. Dia SMS tuh dibalas. Bisa. Terus si Sari teh udah tidur teh gitu. Pareman lampu ulah ada pareman. Itu dah. Urutan lampunya. Biasanya Abi menggendong si Sari duduknya teh di sisi, tapi lah di sisi deket tembok, sisi anu jadi gitu. Lihat teman tadi udah yang Sari di tembok lah, di tembok mah di sisi eta. Kenapa sih tes? Pokoknya mah tong nanya sih suka ceritanya. Nyangges akhirnya tuh Sare. Abi ganti Sare sebenarnya mah tutupannya jeli nih ngesang, padahal tak kipas teh ditotorkeun pisan ya. Tapi mending ngesang jibreg bararase. Si Sadi mah biasa karek curhat teh dak teh ini tareh pisan Sarena teh aing seorang wae urang SMS-an jeung Mbak Maria. Mbak Sare kan Mbak Maria teh can tadi teh ningali naon untung cerita sieun Abi si Sari soalna kayak suka mah kawas geus kitu teh yang enak ngirungkeun wala naon carana teh bodoran pakai handset kieu dari Sare ayeuna ka jalan teh Sare udangnya jam 8 esuk sing goreng dahareup geus rame aya nu masak aya nu sasapu peperan urang teh udang cari udang harap udang cerita ngalaropi terus ngebahasan penting ngalih naon habis itu ceritakan gitu pas aya Mbak Santi Mbak terus penting Mbak aya nongol tuh di luhur wih tahu nong malam juga aku sampai ke sholat subuh sini saburangan tahun ku tidur sampai ini Mbak bisa ayo ngapain dong aku gitu nggak ada kerjaan aku malam gak enak badan tidurnya gitu pasti kan hujan mak gua bisa cerita kalau gitu nyali angkos gitu maka aku kunjung bagas pas habis sadar luas mahnya luasan karena nabinya hoetan kos itu karena mahnya luasan teh loncat teh langsung ngapung ka luhur kayak Abi langsung loncat kayak masih Sari jek bariset ya aduh Bang Dahar gini ripuh cek bariset teh aneh coba aku mau orang mau gawe ada yang ngewe air mandi ada yang air curut padahal kan mana kosong oh nya itu umur maksudnya selama ulin kadinya karak ditinggalikeun ke situ jelas bunga itu beli bodas tuh kos nu make bedak samerong tapi benar kan kos itu mah tuh irungnya
mata nanti hari dong kok seharian udah bilang jahit udah semenjak kadinya memeh maghrib biasanya kan balik puting mulai dari hari teh mah memeh maghrib balik taram ulin tapi keputing sih kata gak balik 14 sih kali lantah kan karena imah eta kosong wae loba laporan itu ya alhamdulillah aya bule di Australia jeung pamajikanana di kontrak cek batu cek nu di kaos teh kabeh da dibejakeun nya cenah nu dibejakeun kan sing pada rindah deui kan aya mah ngeunaheun di cicingan mah jadi ti teu ti iseun teuing jeung jadi haneuteun aya jelema gitu kita kada rompak dah bebeja bahwa imah eta bekas pundur tapi si bule teteh ini heboh membawa motor dia ke semua spekor tapi ya imah eta tertutup bisa. Nah ini mantak aneh teh setiap sebulan sekali sigana mah eta pembantu si bule teh ngan eureun ganti pembantu deh berapa kali kan aneh awalnya masuk ganti lain pembantu datangnya pas ditinggal ditanya-tanya teh aya pembantu nu cerita teu betah cenah bulana cerewet dan macam-macam lah hawana panas sieun terus pernah nanya aya naon-naon urang dieu nya nanyakeun eueuh naon kitu nu bebeja pikeun ka ayeuna eta imah eta teh membantuna barapuluh jelema tara anu betah cieun bahkan abi pernah penting bawa motor ceritanya dengan emam penting kita yang emam jam 8 lah misal baliknya teh bawa motor biasa nyantai tiba-tiba angin hujan sepret ya lembah gerbangna eta nabrak abi eta nama kos ucing tapi abi ningali teh da lain ucing naon dah teu nyararaho eta abi teh ngerem ngadadak kubrag cilaka jadinya nih darah das kabeh suku kabeh pas hari teh abi minjem motor babaturan deh ini rusak hancur akhirnya gantian deh aduh ampun deh randa eta teh tempatna si abi sih atur nuhunnya nu tos ngupingkeun nu tos mengikuti channel Abdi Dewi Sunda. Semoga ente bosan-bosannya cerita abi, eta mah cerita nyata, kisah kehidupan abi nu pernah abi alami gitunya. Seueur sih kisah-kisah serem nu pernah abi alami. Pernah ningali kos kitu. Padahal mah keur leutik mah abi ya boro-boro ningali kos kitu. Mangkat ka dapur ge arek minum atau arek ka kamar mandi dianteur ku bapak atau ku mama da sieun berangan pisan. Tapi kadi jeung kadieuna teh minjang sering ningalin kitu teh jadi kimikeun sabudet teh bari lagi teh mainan sial teh kitu. Abdi nu untung kitu cek mama teh diomongan deh. Mun ampun ku si teh ningali ulah sial mainan nu sial 40 poe cenah. Neng untung simak gitu. Cek orang teh mama boro-boro rek ngomong simak babacaan ge para rokok cenah aya ningali kos kitu mah malaweung kitu ngomong kitu. Teu makana jadi jelema teh kudu loba istighfar cenah. Kudu loba eling cenah. Mama kata make gandaran ka mana wae ge cenah. Kudu bacaan. Kudu rajin salat. Mohon maaf cenah kitu. Nya hatur nuhun dah sakitu cerita ke urang samong deui lamun abi mam deui teu karasa tah. Ini sakitu Gunung Galunggung teh. Seep. Tadi teh video teh di-skip ulah sakedeuk. Di-skip nambah deui saeutik. Jadi enak teh nih alhamdulillah wareg.
tinggal iya namanya udang nata mun di urang mah itu bahasana udang padahal mah cabe dikerutan biasa bahasa anak kos jadinya. Terus terus nonton video abinya tong bosan-bosan anu kakara gabung mohon tos subscribe no no acan gabung atau di subscribe anu atosnya hatur nuhun gitu we nya. Semoga resep video abi ku abi diceritakan masalah nu serem-serem pernah abi alami loba keadaan abi mah jadi non sedikit-sedikit aja anu kira-kira serem kira-kira pernah alaman abi kemarin anu cerita tadi teh tahun 2016 tadi pas baturan abi almarhum Cibibah orang Banyuwangi tapi anjeunna mah rasa sieuna beunang sieun mah eta tah berarti marang da gitu ceritana teh si itu si ieu kejadian gitu ya terus bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.